Mantap. Kanjeng Nabi ngomong al ulama'u warasatul anbiya. Pan mubtada jeung khobar teh kudu akur, mun mufrad pada mufrad, mun tasnya pada tasnya, mun jamak pada jamak. Geus al ulama'u alimun ulama. Eta teh jamak taksir jamak atuh khobarna ge warasa jamak. Wal khobarus mundur tifain ustida. Jadi mutobikon ilmu tada. Jadi kudu aku. Sebab khobar teh hukum atuh hukum kudu akur jeung nu dihukumanana. Eta carita nahu, eta carita budak orok kos itu mah. Urang mun ngaji kos kitu carita TK. TK bapak situ tete cerita apa cerita fiil madi fiil mudhari asdar simpang ini simapul tete ceritaan orok ai ente mah pan geus deuk modar dan bisa orok tau situ jadi deken fiil kudu boga fa'il mubtada kudu boga khobar syarat kudu boga jawab dah tamajel budak asup ka pondok kakarat ngaji tang ngaji kos kitu kudu nama bangsa nus karolot kieu mah yeuh jamringan ieu mah tugas kudu lihai ieu ku betah jasa mamawa bodoh heran mamawa bodoh ku betah masyaallah karis ku betah-betah teuing ci cenah kiai di akhirat engke ditanya teu nu bodoh pangheulana ditanya nu bodoh ditanya naon mualakah ditanya naon Aisyah hirup sabaraha taun otak teu digunakeun pake neangan kapinteran pan Kangjeng Nabi nita talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Aisyah datang ka bodoh teu bisa maca Quran acan ieu pake naon aduh abdi gawe cinglu atuh malaikat beuki bodemna beuki kieu bae. Sia lain ngaji edan kacing lu sia datang ka teu bisa maca Quran. Oh, komo datang ka teu bisa maca kitab. Nah, digunakeun pake naon ku sia eta hirup. Pake gawe, pake sakola, pake betani jeung sagabana. Nu geus kitu nu teu penting-penting di gawean. Ari bodoh teu daek dipiceun. Nah, ieu wayahna lah ieu mah dikulub salah sakedeung. Kulub malaikat, tah ku bodoh dikulub. Waduh. Oh, ngan aya ngaji-ngaji teuing mah teh cicing di majelis. Engke aya kesang. Kucuk. Isa ieu teh malaikat. Ulah kesang. Kesang tak? Kesang eta Pak Haji. Maksudna ulah di kanaragakeun nya pernah ngaji mingguan kesangan kula kesangna jadi namanya di kanaragakeun kula saksi jadi nya miceun kabodohan cicing di jero masjid majelis kesangan nu bener si malaikat kula saksina meureun kesangan kita mah sebeuh teh nguduk pokona terserah deku bae nu jelasnya kesangan eta jadi kesang jadi saksi mantak lamun keur ngaji kesang dari susut antap keur ngagolernya na guys jadi bodoh teh ulah diantep per hari naon nu ku urang diaji supaya asup kana otak tuh geus tare paeh urang ieu bodoh keneh bae terutama ka Allah awal wajibin adal insan ma'rifatul ilahi istiqat panggeulana nu wajib terhadap manusia nganyahokeun pangeran kalawan make dalil-dalilna ngaji ke durang supaya nyaho pangeran sa pangeran Allah cak kula we lain cak abah lain cak guru lain cak emak pan jore lamun cak emak
Saha pangeran Allah cek saja cek main tetep bagus tauhid bagus. Iya tuh kula keyakinan kula. Siapa boga keyakinan bahwa pangeran Allah? Boga. Pangeran mah Isa Rasul. Maryam waliyatullah. Uzair wali Allah. Pangeran mah Allah. Caksa sih keyakinan kula. Siapa boga keyakinan bahwa pangeran Allah? Dalilnya di mana? Aya dada melanana langit jeung bumi. Kok langit jeung bumi pakai dalil? Teu kaharti aya dada melana eueuh nu ngadamalna. Tanyakeun ka urang Amerika ku canggih-canggih nanyana boga alat coba atuh. Nyana ku canggih-canggihna tentang kitu alat anganyahokeun sanunyin langit. Ayo coba nunyin bumi saha. Ayo coba. Nah, cenah di Amerika gawe nunyin, di Jerman di Perancis. Nah, nunyin saha. Tama jajadianan teu kaharti aya dada melana eueuh nu ngadamel. Pasti nu ngadamelna Allah. Tuh, entak ka imah pangeran teh Allah. Ge, imah pangeran teh cenah sakena lain Allah saha. Tritunggal. Waduh, Kristen enggak satu isi keyakinan kos gitu bahwa kosnya modar kayak geus di akhirat disiksa sia kafir. Aing mah boga keyakinan Allah pangeran dalilna aya dada melanana tah kos kitu kita di akhirat lumayan eta kakarak lumayan tah kos kitu lumayan kakarak deres doang deres sebab eta mah kakarak ge nyana make dalil lisan encan make rasa beuh lamun geus boga rasa mah kos Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis ala eta geus datang ka rasa kurang makan sa pangeran Allah bener sia bener nu antak Allah dong langit jeung bumi katutesina. Jadi nu ngurus bumi sa Allah. Nu ngurus langit Allah. Sia diurusan ku sa Allah. Dimuriangkeun ku sa Allah. Disugikeun Allah. Disusahkeun Allah. Dia pinter sia. Boa tuh aing teh. Geus da kos hebat kan? Kos hebat kan? Mulai kuari dibere muriang kunaon sia muriang aing kamari kahujanan jeung teh sial jasa teh hujan aing gara-gara kahujanan aju muriang kamari mah ngomong sia muriang ku Allah anu nganyageurkeun Allah bareng kuari muriang hujan tah eta can boga rasa ngaranna tah masih kana neraka kene masih atuh sebab nyandarkeunana di lisan doang tuh kos kitu teh ngaji tauhid teh masyaallah ari anu nyugihkeun sa Allah nu ngagerakeun Allah itu sia lamun dagang anu nguntungkeun sa Allah nu nguntungkeunana mah nu ngarugikeun Allah paseh teh budak tauhidna hebat ngaji di mana sih di guru aing ngajina beuh aing teh spek be ngirim karung ke Jakarta karungna teu dibayar goblok sia jasa warung aing teh dibayar tolol meureunana goblok bae anak buah dicarekan ai eta anu ngaberangkatkeun Allah anu ngarugikeun Allah teu sia nyarekanan heuh nya neraka kene can datang karasa terus gitu beda ngaji tauhid make dalil lisan jeung rasa woi urang mah teu lamun dak aya jelema nundek ngaharu biru urang ka urang aya nu nulungan wow urang mah daek jasa Kangjeng Nabi Ibrahim mah begitu geus diasupkeun ka jepretan gede oke, dikaseunekeun ku Raja Namrud malaikat Jibril. Ya Ibrahim. Hayo, manekan dikaseunekeun.
besi maneh boga usul ka Gusti Allah cepat kaulah lapor ka Gusti Allah maneh boga kabutun teu cek Kangjeng Nabi Ibrahim amma ilaika fala ka anjeun mah teu butuh satiga-tiga acan ka Allah butuh jih cek malaikat Jibril antuk kaulah langsung ngolparan ka Allah memeh kula dijieun jeung maneh Jibril Allah geus nyahoan indit sia Jibril ka ditu bow cek malaikat Jibril kakar kemanggih aing mah jelema kos kieu ye puara amat indit aing meme dijieun Allah geus jauh ka Allah bae aing hirup bae cenah kudu tutung di beuleum nang Allah hirupna nang Allah cagerna nang Allah tutung ku Allah beres geus ulah ka dieu si Jibril bow budak cak Jibril teh moal lain jelema tah mah puara amat geus boga rasa eta geus ngeut cenah ayun-ayunan lagi malaikat Kangjeng Nabi Ibrahim begitu set dikasenekeun cak Allah kuni bardau wa salaman ala Ibrahim hei sene sing aya anjeun seureu kuni bardan tiis wa salaman ala Ibrahim selamat terhadap Ibrahim awas ya karasa haneut ku aing sia disiksa seuneu ge disiksa ku Allah langsung begitu Kangjeng Nabi Ibrahim asup ka set beuh tiis sakumaha aya asean ya tuh kerek Kangjeng Nabi Ibrahim kerek di jero teu jauhan di sana nya nama barang hudang teh anggur tangkal apel jeruk dangder dangder emang orang Kendal bagi dangder Allah karim cak Kangjeng Nabi Ibrahim bahasa segala ayat cai curcol atuh jangan jasa di sana maha kawasa Allah begitu geus 40 poe bongkar cak Kangjeng Nabi Ibrahim cek Raja Namrud coba cek cenah ieu tulang belulangna ya dibuka dager ge kami muka kaget cek cenah kerek Ibrahim kerek Namrud teu karti ibu punya kerek deuleu ku Tuhan kerek cenah di jero Masya Allah Haji Pendi mah di luhur kasur di AC tedeges panas cak beuna kunaon buarang can dibalikeun deui panas beda nu jelema mantep ka Allah kurasa saha dibikin ke para rasul para nabi para aulia Allah subhanahu la khaufun alaihim walahum yazanun situasi jeung kondisi kumaha nang Allah bahasa nang Allah di jero hate hartina kayakinanana datang ka karasa urang ge sok ngomong atuh kapengen nang Allah sungut doang tama percis okos Cina kampung Melayu Cina kampung Melayu teh tah nya malam ditajong astagfirullahaladzim Cina astagfirullah Cina astagfirullah nya biasa ngobrol Masya Allah Cina kampung Melayu sewan sama aja tuh begitu Cina sewan juga Masya Allah aja dia mah weh biasa kalau nama aja Assalamualaikum siapa sih ya saya Tegwan eta sewan kampung Melayu biasa kelantaran bergaul apa ya di hati atuh sungut doang Masya Allah lah bismillah lah dan lain sebagainya namun ditanya boy saya juga tahu Nabi pertama Nabi Adam Nabi kedua Nabi Idris Nabi ketiga Nabi Nuh terus jeung anak urang mah pinterannya anak Cina eta Cina Islam ente lisan atuh urang naon bedana wujud kidam kok mukhallafatun lilawadisi nggak ngajar ada serakos dia aduh ngarineh genzora aduh Masya Allah eta kumaha eta atuh lisan can ku gua asup ka jerat
dek nasubkeun ka jero hate melalui riyadhah mujahadah. Jadi tapa pertapaan napaan nafsu, merangan nafsu dan lain sebagainya supaya arasuk asma-asma Allah kara kebal boga rasa asal geus boga rasa we geunah kos dagang untung kajenting hujan terus bae dagang untung terus bae kajenting pek lampu terus bae ja untung ieu ge ibadah geus ngeunaheun atuh terus bae teu memberi panas hujan beurang peuting ngeunaheun kos tukang caramah mun caramah dibere duit terus bae keuntungan teh aya atau hobi jana iya tuh terus bae ieu keur carita dunia jeung akhirat kitu bae sarua ngan ieu mah dunia nu ieu mah akhirat jadi selama nyana resepna ka mana untung atuh terus resepna ka mana untung terus dagang resep tapi teu untung eureun nya ge sarua bae bae kau teu dagang kan pelan nu meuli curik melulu teu pasar nu meuli geus tutup sarua bae sia teh teu ceramah dah letih sial dasar wajib ente maca sholawat capek lah sakian teh teu marhaba capek teu sholawat capek eueuh rasa ngeunah atuh eureun kabeh ge kajian kukubah ge eureun ieu urang nu mentok terus bae ngaji unggal minggu ka aya rasa naon rasa seubeuh rasa kabeuteng yo macam-macam guys aya nu memang karasa ngeunaheun aya nu kabeuteng bae aya nu hiburan bae aya nu kieu bae waduh ngeunaheun biasa ngaji di Cilongok macakeuna aing mah moal datang ke eureun ngaji di Cilongok emang kudah aing mah asal ngaji bae ngeunaheun hees sakeuna mantep jasa eureun-eureun ngadoa jadi macam-macam jelema loba mah aing di imah teu bisa hees sakeuna barang ngaji masya Allah ngeunaheun ambo budak aing pajar obat tidur hujana buru oh masalah geus aing sedekah we geus kasihan sedekah ngeunah hees geus oh masalah ieu ngaji ka mana sih kula suara seberapa bisa beberapa ieu mulai deui mendak lalaunan ngajina mun geus aya sore mungkin datang ke asar ngaji